Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun deui dina ngabersihkeun hate. Dina bahasan nu kamari manusia moal bisa ngabersihan hate ku rarasaanana, ku dikosong-kosong hate, ku diikhlas-ikhlas, dirido-rido moal bisa. Sabab naon? Sabab eta mah karek rarasaan, karek nahan ngajaga sangkan ulah kaleuwih, sangkan ulah kotor, sangkan ulah kakotoran deui. Ibarat kieu, ibarat urang lapar, ku urang moal bisa diwareg-wareg, tapi urang ngan saukur bisa nahan lapar, nahan tina rasa lapar, henteu bisa jadi wareg. Sagala rupa ge aya elmuna, aya carana sangkan jadi wareg eta teh nya. Para saderek sadayana ge da aruninga kumaha carana sangkan tiasa wareg teh. Tah kolbu oge teu benten siga kitu, komo kolbu mah goib. Nu mawi aya carana deui anu sumpingna ti Allah, anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi. Sabab manusia mah sok loba ngaku ngarasa bersih hate, akhirna mapatahan ka batur, bersihkeun cenah hate. Teu nanaon ngabejaan ka batur, ngan didinya ngabejaanana kudu geus apal kumaha ngabersihkeun hate teh nu sabenerna. Manusia ngan saukur syariatna hakikat tamanya ti Allah, kedah ngangge ilmu anu sumpingna ti Allah, teu tiasa ku cara urang, ku kayakinan hate urang geus bersih. Pedah urang jadi henteu gede ambak, pedah urang jadi nyaahan, eta ge sae, tapi sanes didinya eta mah karek aakuan meunang urang. Sanes ulah nyaahan mangga bae, tapi didinya aya perilaku nafsu dina kaakuan diri anu teu kabaca ku manusia, ku diri urang. Matak ge dina ilmu tarekat teh urang diajar maca diri, maca unsur-unsur dina diri urang anu sumpingna sanes ti Allah. Tah anu ngawartosana ge sanes urang tapi ti Allah. Sabab Allah meleuwih uninga, nu mana anu sanes sumping ti mantena jeung anu sumping kalayan kersa pangawasa anjeunna. Tah ieu seueur kakaliruan teh cenah mapatahan batur mangga, tapi urang kudu apal carana heula, sangkan urang teu ngaku, teu rumasa urang geus bener. Sabab dina ilmu agama mah sabenerna dina jalurna tarekat, naek kana tarekat manusia teu bisa ngaku.
sabab bageurna sabarna syukurna ikhlasna eta dijantenkeun ku Allah. Matak anu disebat proses baiat ditanamkeun unsur mutlak unsur Allah nyaeta nur iman sareng nur kitab teh teu weleh kusim kuring didugikeun sangkan uninga tah eta nur eta teh ngaageungan akhirna kokotor anu nutup kolbu anu ngotoran kolbu teh kabersihan kalaluar sabab urang teu bisa sok mersihan kolbu ku cara urang rek ngangge naon alatna urang kan teu apal tah diuwihkeun deui sagala rupa ge kudu aya elmuna. Jeung ilmu eta teh kudu bener sabab ilmu teh rea bisa nyalametkeun jeung bisa nyelakakeun lamun salah makena. Dina proses ieu simkuring teu weleh ngadugikeun ieu mah sanes ilmu teori komo aya debat papinter-pinter teu aya tapi ieu mah ilmu praktek anu tiasa dibuktoskeun sabab praktek agama mah praktek ngabersihan diri disarengan unsur mutlak nyaeta dibimbing ku guru mursyid. Mursyid teh sanes jalmi tapi nur Allah. Tah nur Allah eta teh aya anu nyandakna eta katitipan nur eta teh ti Kangjeng Nabi nu mawi aya nu disebut jalmi iman. Jalmi iman teh anu tos katetepan nur iman eta sabab iman eta teh sumpingna teh ti Allah. Jalmi-jalmi anu dikaresakeun anu dipilih dina surat Asy-Syura 52. Sabab seseueurna manusia ngarasa geus percaya cenah disebut jalma iman padahal mangga tingali jalmi iman teh anu pang saeutikna jeung leuwih saeutik deui tapi kunaon ayeuna kalah leuwih loba anu jelema nu ngaku iman tah di dieu ulah waka teu narima sok di emutan sareng mangga diparios ditinggal dina kitab boh dina Quran boh dina hadis naon wae anu teu diuninga ku urang sangkan urang tiasa praktekna tapi upami urang praktek dina tarekatullah mah urang sanajan henteu tiasa maca oge engke kaalaman nyalira apal nyalira naon anu di tetelakeun dina Quran mushaf eta dina hadis boh komo seseueurna dina ma'rifat mah dina hadis qudsi tah eta urang bakal apal hiji-hijina. Simkuring terumaos sabab simkuring ge di dieu saukur mangdugikeun terumaos jalmi bersih terumaos bersih hate sabab anu didugikeun ku simkuring teh da memang eta kanyataan
urang teu bisa ngabersihkeun hate sabab kusim kuring kaalaman. Bersihna hate samemeh lebet urang kana tarekatullah teh kacida bohongna. Lamun urang tos lebet kana ilmu tarekatullah mah bakal kanyahoan perilaku urang nu baheula teh bakal kabaca. Yen geuning sumpingna teh sanes ti Allah, tapi hasil karya urang, hasil nafsu urang anu teu kabaca ku urang, anu rarasaan mah urang geus ngajalankeun bener. Tah di dieu mugia anu didugikeun ku sim kuring teh tiasa katampi sakedik-sakedik. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.